Sampurasun keur anu ngaku manusia anu masih kena ngeritik kenarimakeun kabijakan Bapa aing cing ciring eta jelema masih kena tumpangan ku badut politik pikeun ngagiring opini, pikeun ngagiring narasi, keur ngagubrageun harkat martabat Bapa aing. Sehingga keur oknum ustad anu terus ngahujat ngabenturkeun isu agama ka Bapa aing eta aya hubunganana jeung dana hibah anu kakiwari can cair masih kena diaudit. Bener teu? Coba komen tah. Bapa aing di Sabang sampai Merauke teu ngabeda-bedakeun ras, budaya, etnis, golongan, kabeh dirangkul ku Bapa aing mah. Keur dulur-dulur anu terus nyuarakeun ngabela Bapa aing. Sip lah, kitu we.